ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Danget ayeuna hidup di paparinan waktos, di paparinan kesempatan kanggo ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda sate acan hidup di istrenan anu disebat ngaras sareng siraman. Ngaras sareng siraman ieu henteu sunat-sunat acan ibu, teu aya parentahna dina Quran sate acan panganten ditikahkeun kedah dilaksanakeun acara sapertos kieu henteu. Ieu mah mung ukur adat budaya. Nanging adat budaya ieu teh insyaallah henteu mengpar, henteu pagedug sareng ajaran agama urang. Mangga urang pedar sakedik naon ngaras, naon siraman. Rizki Anaking, ngaras asal tinu tilu huruf RAS, ras. Make rarangken hareup jeung rarangken tukang sehingga timbul kecap anyar ngaraskeun geulis. Ngaraskeun teh bahasa umumna teh ngarasakeun. Kumaha hidup anu jadi budak ngarasakeun indung jeung bapak teh geulis kuru cileuh kentel peuji tripuh ngagedekeun hidup ti kawit hidup lahir tahun 85 nepi ka ta ayeuna 24 tahun perjuangan lain anu enteng geulis. Lamun hidup geus bisa ngarasakeun maka insyaallah kadituna teh hidup bakal boga rasa gede rasa rumasa. Insyaallah hidup bakal hayang mulang tarima. Hayang nyugemakeun indung, hayang nyugemakeun bapak, hayang nyenangkeun indung jeung bapak. Tah eta intina ngaras teh kadinya geulis. Mudah-mudahan hidup sing jadi budak anu boga rasa gede rasa rumasa sehingga bisa mulang tarima kanu jadi indung jeung bapak. Ngaras silib silokana teh engke ku cara hidup ngawasuh dampal sampean anu janten indung jeung bapak. Miharep karidoan anjeuna lantaran hidup sing yakin ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Rizki sing emut catet dina ati. Ridho Allah gumantung kana karidoan nu jadi indung jeung bapa. Sakumaha hesena hirup jelema zaman ayeuna kasebutna zaman milenial, mimiti 2 September sagara rupi naik. Tapi jelema anu kenging karidoan Allah mah insyaallah moal hese-hese teuing. Margi didinya aya pertolongan Allah, urang bakal diaping, dijaring, dijaga, diriksa, dicukupkeun ku Allah. Tapi sawangsulna rizki lamun hidup kenging bebendu tinu janten ibu Rama margi mamah keheul ku hidup, margi bapak kesel ku hidup, didinya lungsur laknatullah. Jalmi anu dilaknat ku Allah maka kahirupana teh sok loba bancang pakewu, loba katugenah, loba kasusah, loba ngarasula. Mudah-mudahan hidup mah geulisnya sing janten jalmi anu kenging karidoan Allah margi ibu Ramana parantos ridho. Amin. Tah eta intina kahartos geulis. Ayeuna siraman. Siraman mah mangrupikeun buktos kadede, tanda kanyaah, tawis ka asih, tilam ka cinta, ibu Ramana, uwana, ibu ustazah, jamaah sadayana ku cara ngucurkeun tirta suci, ngucurkeun cai doa anu kenging ngaduan tadi. Mudah-mudahan ieu cai doa tadi ge saur ibu ustaz sing aya barokahna. Bisa mersihan rereget anu aya dina lahir batin hidup. Ibu ngaos sababar hal literasi. Cai lamun geus didoaan ngalangkungan ayat-ayat suci Al-Qur'an ibu ustaz, aya ion-ion positif anu asup ka eta cai. Bahkan lamun ditingali nganggo mikroskop mah ieu cai teh membentuk kristal-kristal endah. Kumaha niatna cenah saur penelitian teh. Tadi niatna sae, niatna teh supaya hidup salamet dunia akhirat, rumah tangga runtut raut. Mudah-mudahan wae Allah ngaijabah. Ieu cai doa leres-leres nyanak barokah kanggo hidup lahir batinna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Aya 4 tahap dina runtuyan upacara adat ngaras sareng siraman ieu palawargi sadayana. Kahiji anu disebat ngecagkeun aisan. Neng Rizki engke diais ku ibuna ti pajuaran dugi ka diecageunana di palih dieu. Kadua anu disebat ngaras ngawasuh dampal sampean. Anu katilu sungkem ka ibu Ramana oge ka sepuh-sepuhna. Terakhir diibakan di tempat anu parantos disayogikeun. Hatur nuhun.